Gelede jagong teh geus usum alaeun ya. Lumayan di jeung aralus di buahna. Gelede. Kunaon mah? Iya kan nalian are, di mana bieueuna tong? Nah, biasa ngontrol. Oh, Berdua. ngontrol. Nah, kan boga pelak naon di belah tong? Cau jeung sampe. Cawing sampe. Heeh. Bararada euy segede-gede orok ieu mah jagong teh. Kebun jagung saha ieu teh? Siap panen juga namanya. Mang, keur naon? Ieu keur ningalian ieu jagong tere alaeun hariwang di tungguan we di tempoan. Oh, puguh teh keur neangan ieu nya ka dieu tengah aja. Ieu panen siap panen. Ah, suka naik dipanen oge bisa ieu mah geus kolot da. Rek dijual. Arek nek diborongkeun dijual. Oh, kebeneran atuh. Urang butuh ieu. Sok wae butuh mah. Pung can aya nu nyangkol buat ku batur. Heeh. Lega ieu teh. Lega atuh sabaraha tumak atuh ieu mah. Sabaraha leuwih ti 20 tumakna meureun. Urang atuh lah nya. Empek. Hari wani we kana hargana. Lain urang butuh daunna hungkul ieu teh. Har. Butuh daunna wungkul. Oh, urang keur palap ieu sapi. Hari urang jagongna naik dikamanakeun atuh. Atuh jagong mah jual di kanu sejen, urang mah butuh daunna we hungkul. Nyangke kuduna oge daunna mah engke lamun urang geus ngajual jagongna karek daunna ala. Emanya geus jagongna can di ala daunna geus diheulakeun di ala. Teu pan ke nu ngalah jagong teh geunaheun geus eueuh daunan. Atupan meureun kaciri teuing engke kanyawan samarukna ku batur teh geus dialaan. Heg aya nu maling deui. Geus kembala daunna we hungkul rek dialaeun ku urang. Moal ada daunna hungkul mah. Hayang jeung jagongna. Da urang butuh daunna hungkul atuh da. Keur parab sapi urang. Da urang mah daunna mah digratiskeun heg wae ngan pada jagongna beuli. Ye puguh urang mah butuh daunna heg we jagongna mah ngan urang mah harga daun. Heg we jagongna mah. Heg wae beuli harga jagong daunna gratis. Mung urang mah hayang daunna hungkul heg we jagongna mah. Urang mah mung hayang jagongna heula dijualna. Mun naik dibeli jagongna heg dan daunna mah moal kadebikeun. Urang mah tulus. Rai. Hei, Keur naon deh kan? Ah keur ieu we ngonrop we. Kebun saya. Ah ieu we biasa. Ini sorangan minangkana mah. Iya teh. Heeh. Di mana bieueuna we? Eta tos ningali kebun jagong. Oh, Bisi amang nu sabeula eta urang teh meuli daun jagong ngan teu dibere. nah nih. Teh ingat ada burung tuh nu ngebon eta mah. Pada jual cek urang mah da. Payung kata jagongna dijual meureun daunna dijual. Mana keur naon ieu? Matkeun bonteng ieu teh. Bonteng. Da nu digara we meureun geus barali meureun. Ieu mah rada jongjon ari burit mah. Ieu teh melak bonteng mana? Heeh, ngaramatkeun ieu bonteng. Jadi make ieu naon ieu? Ieu. Kapan ke supaya ieu na teh si ramat-ramat teh narangai ka tuh kaluhur. Kaluhur ka ditu. Heeh. Henteu maksudnya ieu make nang tengah ditu aya ramatna kaluhur kumaha maksudna? Naonna? Ieu benang ieu keur naon tah? Oh benang ieu. Kapan dia teh jang panguat ieu pameureun manehna teh si areuna teh engke teh ka ditu kaluhur, henteu ka mana daek teu ngayang gitu. Oh si areuna teh. Heeh. Jadi si bonteng teh meureunan nyusun gitu henteu ka mana daek. Intina mah kitu. Kurna naon ieu? Pincakan ari kitu pan dijalurkeun ka luhur. Katong di layanan si eta mah. Kumaha beh? Bi oge ka urang naik meuli jagong ngomongna. Ternyata kur naik meuli daunna wungkul. Daripada henteu di eta teu dijual. Pika amekeun. Ya heuh pasti ngamek ber. Mun jiwa urang oge. Mak nya daunna dialaan. Daripada Ari ayeuna jagongna ngajalagrag. daripada ayeuna daunna teu dijual gitu pan keteh. Daunna ka urang dijual. Kapan jagongna acan dijual meureun mah nya tinggal jagongna wungkul aya daunna geus gunil nya. Keun bae nu penting mah
kali itu dijual, ka urang dijual tuh. Ya heula ieu ya ari ente butuhna teh jagongna heula, daunna heula mimitina. Urang butuh daunna hungkul, teu make heula-heula urang mah. Teu jagong heula, teu daun heula. Ari engke jagongna bakal ka ente mah. Pugu urang mah eta mah karunya kasih babe, biar jagongna mah. Moal bisa. Nah, ada. Moal bisa nepi ka mana-mana oge. Da Ya. batur mah mun rek oge jagongna heula. Heeh. Tuluy diborong daunna, maknya daunna heula deui. Udah urang mah butuhna daun eta teh keur parab eta teh. Butuh ayeuna pisan. Mun ngalah parab tong daun jagung. Udah butuhna sakieu atuh lega urang. Da loba lain hiji dua atuh parabeun teh. Hek bae lah, geus lieur urang mah. Ngomong jeung mana mah tita tadi gue ngan ukur ngamusingkeun lieur aing mah. Lieur, geus balik ah. Heung geus lima sorangan per di dieu per lah. Lieur aing ngarek nuluykeun ieu we meureun ngaramatkeun are ieu lah. Are bonteng. Nah, ka mana mah Roy? Lieur teh ngobrol jeung siling mah. Rek ieu we nuluykeun di gawe ah. Hor. Kela mun aya bontengan urang mentah heuh. Mung, sieun diborong daunna wungkul aing mah.